sabaraha lami Bapak ngojek di ieu teh? 22 tahun. Cuma awalnya Bapak ngawitan ngojek teh Awal lama makanya apa sih supir kan ojek. kita pun sabaraha Bapak ngojek di ieu? Di Tabu 7 di Tabu 2. Sabaraha hasil kenging Bapak bisa dibikin pina ngojek ieu? Terus saya nama repot, aku saya nama dan rumahnya paling oke 20.000 ini sepotong kabungkur. Nah, wae anu sok nabatosan Bapak anu ngojek Gaya kumaha harapan Bapak ka payuna? ya ke mengharapkan nama ke generasi muda ulah dikika ngojek gitu Rina suram masa depan Turun Bapak. ya kami Punten ngawageul. Wassalamualaikum. salam.